Wis. Kayaknya si serian nih. Jadi kayaknya. Sial aja serian. Wah. Bisa Arif nih. Rusak sama. Si Abdul miluan perang Lip sia teh. Ya, pan si Abdul mah lain lawan orang. Bisa orang balik gua. Terbalik si Alif mah. Iya bener. Ini orang geus balik Rip. Mun balik mah orang can disundatan atuh. Ges. Ayo baralik we. Ngomongin si mah malah balik. Balik. Atuh, tunggan dul. Bawa mereka orang. Untuk serius man. Si nenon coba gituan. Keur latihan ieu notifikasi eta teh handphone. Semoga apa? Sabdul dan Sarip ka masih, Mad? Nyaho emang ngangon manehna. Cuk, urang mau ditanya gitu. Cuma tuh Galip nanya ka maneh teh mah bener. Ya sugan we urang bisa ngajawabna di naon sih? Emang maneh nyaho di mana si Arif jeung si Abdul? Jelas. Henteu. Nih, cai aja naon? Sia di sup, geus jelema edan, masih diladenan coba gitu. Heuh bener sup. Sigana pantes geranya tengah-tengah sawah teh. Ngulang we, molohok we. Teu tuh. Aing buat sieun teh nya, kumoting manuk urang nya. Langsung halibur atuh. Marane ngaromukeun sih, Mad, Sud. Allahu Akbar. Bir. Banget. Tunggu tadi nu kitu mah bae sabar. Ante bisa sabar sup. Ya. Kan cek Pak Ustad ge ari di bulan puasa mah oleh emosi wae bisa batal puasana nya, sabar. Astagfirullah, Mad. Ribet, Mad, ini, Mad. Ya, Mad, ini, Mad, ribet, Mad. Geus ya, semua lah ngomong. Bisa dilewetan teh sapi sih ku aing. Tapi Geus sup, enak mah orang mau petasan. tinggal. Aja dong sia. Mana, Mad? Sekarang sih? Syukur ngehibur diri aing lah. Aing keul tah ka sieu. Ba. Ta. Sa. Digegel. Digegel. Sa na we. Sa. Sa. Jim. Jim. Ha. Ha. Kho. Ho. Jika nu ngorok. Kho. Tak sia ha. Cukup mana dam? Ay Jos. Belau. Anjir. Aduh. Belau. Belau. Aduh. Belau. Aduh. Jangan. Jangan. Bibir udah Jan. Bibir udah. Kalau keluar. Asik kowe. Belau. Perdarahannya itu. Belau. Sini tidak. Ayo ngebensong di huru yang tuh hidung. Belau. Awas yang main pipit, udah terus kemana-mana ke. Ayo kadi udah. Ayo. Teh, pajarkeun malalaki lemah orang teh. Nah, Taib. Ya, eta mah lain salah urang. Da, urang mah dihandapnya urang geus kuat. Udah tapi santeuna teh ya. Oh. Anjing. Kagak ada lowongan lagi, Jakarta penuh. Ayo datang ke sini juga. Katanya di Jakarta kerja hansip dikejar anjing. Masa hansip bukan lah, ayo kerja proyek gitu, bangun Proyek bangkrut. iya proyek bangkrut. Duh gimana ya? Tapi kadang. Tak, baju saya ngendong gitu. Orang ngendong di Mas Arif mah, baju orang mah ngendong di Mas Arif, Mat. Belat sama yang ge. Tuh kan benar kereta teh aing teh. Ya, Mat. Naon eta? Soklin tadi mana hayang ya, Le? Ceker naon sih Soklin? Kana yang daang. Oh gitu, Mat. Geus salah burai nama ngaji we ka ditu.
Terus iso Klin, jeung naon sih? Jangan ustad kayak di ditu ayo. Ayo. Pak Ustad sok lina. Oh, ini jangan sih jang. Ulah hitutna jero cai Pak Ustad. Ayo ke mana? Duh ya, berat geuting sih. Aing tadi nu ngadengekeun si Arif jeung si Yusuf ge ngarti. Emang naon sih? Geus penting ilu we. Milu ka mana? Emang penting teu taraweh? Hah? Goblok teh. Emang sih, man. Untuk angin. Sian majang ribut mah. Ya, geus. Ieu we ya. Ya, dengekeun. Ku aing anu dengekeun tah ya. Kumaha? Mun penting ayeuna orang ngendok di masa we di masih sarip. Prangsor bersama setuju teu ah? Cerdas emang Syalip, cerdas. Paling bere 2 jempol aslina tah. Geus ya dak. Daripada si darting, mungkin kena balik enak. Balik lah aing coba. Heuh ayo ah. Aing geus kuat aing ngalawan si Alip. Arek ka mana? Papua. Ayo tuh. Gimana tuh, Mat? Emang orang boga urusan jeung saharip. Ngajedog rahasia. Hirup sama teh bener geus. Sup, urungkeun alarm saker sahur. Mat urungkeun mat. Dul, urungkeun alarm. Lip ke alarm urungkeun. Alarm naon? Saker sahur. Nyanyi sahur mah yang kewe ngurungkeun amun sahur. Lap. Biakeun aing mah bodoh tah. Yo. Bahe ka depan. Sare geus sare. Yo. Katajong tuh kok aing. Tah panas ya. Patut di Karena aing di sare geura. Deting teh. ya suku sakit. Ada yang kelihatan gini ya. 1, 2 ngaji dong tuh. 1, 2 siap. Benar. Sat lo banget gerak euy. Tah, benang euy. Ngaji dong. Ada ngawet gua ke dari imsak tuh. Biasa benar. Sahur mah apa buat tamu tuh. Ada ngawet. Teman-teman ada. Dari mana ya? Garuk. Anjir euy. Tuman tuh enggak dibeakeun. Masih. Iya. Mai di mana? Iya. Itu dia. Luar. KW saya lip. Ada. Jika tuh orang injem korek orang lagi kamari. Sia majan. Tong borok korek. Urang ngaprasaan ge leungit. Geus teu boga rasaan. Maneh mah karak korek nu leungit nage. Ieu, urang mah cinta nu leungit nage. Berat anjing. Eta cinta nepi ka leungit kitu. Majar teh, urang terlalu baik saker manehna. Sabab urang sok mere sorabi toping peuyeum ka manehna. Ai sugan teh nya urang anu terlalu baik, tapi nyatana manehna anu terlalu jahat. Urang ukur bisa sieurik. Sakapeung mah orang sok hayang jiga maneh ing. Kumaha we suasanana, kumaha we rasana. Ye. Kalem we ing sama. Kos nu teu gablek pikiran. Lebih tepatna kos nu rada stres sama ing. Beungeut mah casing men. Hulu mah pusing. Emang meh kunaon kitu men? Aing dipindah nyepet korek ku si Ojan ing. Asa keteu nyangka babaturan sorangan teh gitu. Kieu men. Kadang aya babaturan nu nangkap urang pageuh. Cuma arek najepkeun pesolo wijero. Mangkana men. Aing geus teu percaya ka sasadeui. Siapa khianatan ku si eta. Asa eueuh harga diri. Ku si Ojan ing. Ku awewe men. Otir kitu anjing. Maraneh mah jadinya siga satu. Nu bisa diadu cupang ku batur.
toing sakalina seri guludug men. Teka hontal ku nalar anjing jan. Keengkos beungeutna. Kadang aya jeleman datang saat keur butuh, tapi nengkas saat sia keur meleng. Kemana mana ing? Ing, mau milu? Urang mah moal pipilueun. Urang mah rek lurus ya. Teu paduli. Nu penting mah urang teu ngosek batur. Kan bae batur jata urang. Urang mah entong. Prinsip hirup urang simpel. Boga duit ngopi, boga duit tinggal ngalamun. Ih, anjing jan. Si eta lain jelema jan. Naon atuh, Bang? Dendamit jan. Si apal teu Pancasila anu kahiji. Nyaho lah. Kiki yang can pernah pingsan pas pacaran, men. Naon atuh sila anu kahiji teh? Anu kahiji mah pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Anjing, bisa hati. Sia ing. Buah-buah sia sok jadi tihang bandera ing. Ye. Ai Pancasila terima aing apal tuh, men. Mun undang-undang mah teu. Panjang teuing. Merokok membunuhmu. Emang bener, merokok membunuhmu. Mun maneh papaehan masalah rokok dina tongkrongan. Ya, ngomong-ngomong, maneh paeh kunaon? Tepi ramang kakeum kolomari. Itu etis pisan pau teh. Da kumaha tuh mang. Teu amang maot kunaon? Urang mah maot kena serangan jantung euy. Halah anjing jantung. Heeh, ngan masalahna urang teu bisa nyerang balik. Aduh, gila. Padahal serang emang. Heeh. Keburu paeh tuh euy. Nya atuh kumaha mang. Jadi inti nama kieu mah. Urang teh balik mancing. Masuk ke imahnya, di hareupeun imah teh aya sapatu lalaki mang. Halah anjing. Buka pantau teh nya. Langsung wah digedoran hiji-hiji kamar teh, kamar hiji, kamar 2, kamar 3. Malum mah atuh, kamar urang loba 48. Anjing. Buset hayang nyaho mah urang ka WC ge naik ojek mang. Alah sia dijauh kitu anjing. Di dinya geus kacapean teh buset. Asa digedor-gedor mang dada teh. Bunang serangan jantung. Telila golepak we pae. Padahal puka pantau lemari. Aya aing di jero goblok sia teh. Alah. Aduh, aing benang deui wae serangan jantung.